Apa mah? Ngaku sia saha itu? Apa? Tanyaan. Tanya. Sengaku. Ada mang kemana wae ini kangen. Ya weh. Sekarang madok. Ayo madok mana? Menilami di antosan 2,5 jam di dieu. Lain aya pi obroleun janjian di dieu teh. Ngobrol naon leuwas neng? Urang teh dirasa-rasa geus teu cocok, geus beda adat, beda jalan. Nyai terus hayang neng kumaha ayeuna? Ayeuna mah urang akhiri we hubungan teh. Aduh. Panas PBA-kan meuli imah, meuli mobil, jang neng teh jang teh kawin teh. Teu abi mah bohong, ngeprank, bohong. Da agengnya prank meuli mobil meuli imah teh boga duit di mana aing? Geus aing mah putusnyaan. Mak, we rek nanyakeun. Nanyakeun naon maneh Nyai? Neangan pisah lakian teh kudu kumaha nya, Mak? Babari atuh nyi neangan pisah lakieun mah. Heuh nu kumaha lain babari-babari. Teangan mah anu pamajikanana loba eta pisah lakieun mah. Nah, atuh mah engke piomongeun meureun, Mak. Yeuh Nyai, eta teh lamun loba pamajikan berarti eta teh lulus. Ari nu pamajikanna hiji. Tah eta mah belegu. Teu lulus-lulus lamar we hiji teh tamat-tamat. Gehel hang si Denny. Apa keun kieu tempatnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Udah lama. Ti cager. Cager atuh daing mah dibaheula ge teu gelo ai maneh. Si Geher ditanya teh. Maneh sakit teh anggar si Asep? Nya heueuh atuh. Lain maneh meni awet tumben jeung nu ieu mah. Si Asep mah jero ari maneh pengalamanana. Nah, maneh bet nyaho si Asep pengalamanana jero. Apan ti heula keur panggihna ge si eta keur ngagali sumur. Mak, Kabayangnya zaman baheula kebayang naon Nyai? apan baheula mah can aya baju, can aya kutangnya. Meureun nini mun barang gawe teh itu kupai gapuy meureunannya. Upah gapuy naonna ari maneh Nyai? Eta susuna. Nya moal atuh Nyai da baheula mah palinter. Palinter kumaha ari mah? Nya barang gawe mah geus sampaikeun we atuh kanu tak-tak. Ari nu can ngagapuy kumaha tah mah? Aya anu acan ngagapuy mah antepkeun ngadaplok ciga turup tek.